nu pertama ummaka, nu kadua abaka, nu katilu ukhtaka, nu kaopat akoka, nu kalima adna summa adna. Eta teh maksudna nyambungkeun rahmi ulah wa ka mere ka batur, indung urang heula ai deuk mere mah. Ulah wa ka batur mah heula, mak ulan. Naon nu dibutuhkeun ku mah? Maksud sia naon ieu? Kula boga duit di 10 juta deuk beberean ka mah kieu malah ulah hese-hese tah dibere duit ku kula 20.000 sasebeutna mah. Cak mah aing teh sia ieu nu edan. Oh jasa boga duit 10 juta bere 20.000. Aju bahasana tah mah geura kalesoran sasebeutna. Mahi ka naon 20.000. Tah eta urang ceplak teh ku situ tolol tah. Udah mah lain gitu mah, ieu teh boga duit 10 juta kula. Lantaran kula hayang birrul walidain, ieu teh hayang nyambungkeun rahim dititahna ku Kangjeng Nabi teh pan kitu Kangjeng Nabi nyarita nama kumaha emang cek Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi yadul ulya al mu'ti afdalu leungeun nu di luhur nu mere leuwih utama tasaha cek Kangjeng Nabi ummaka summa abaka summa ukhtaka summa akhoka summa adnaka summa adnaka mimih kasasahaka mahla mantap kula ieu deuk beberean ka emak hayang sabara duit tina 10 juta ieu ayo geura hayang pamajikan sia aya mah geus pokona mah ieu mah emak ieu hayang sabara duit hayang dibelikeun naon mama yang beli mobil mah kurang atuh mah beli mobil entah di mana tuh beli mobil. Isi mah ieu mah yang mah beta 10 juta tah. Geus satu nuhun. Bu. Anak aing poara amat. Nuhun jasa. Sebenarnya mah aing mah teu butuh naon ku bager-bager teuing geus boga anak. Hadena dipasantrenkeun baheula mun disakolakeun macan puguh ieu budak kos kitu. Ieu mah berkat ku mah santren we baradanan budak nuhun. Ayo tadi cepat nu mere kitu. Ya maka emak bagi nanya, ma, ayah anak nu kitu tah. Arah mati balik. Waalaikumsalam. Ma, ayah keneh duit. Dibalik ku ari. Nu kudu ka emak, endahan emak dicok-cokokan deui. Pangeus kamari, kurang keneh mah. Nomor kedua abah urang. Beuh, inget ka abah kula mah almarhum. Ngeunahkeun ka abah mah babari. Dek lebaran ka abah mah babari jasa. Pak, ulah ayo milu jeung kula ka toko. Dek mah hayu disalin ku kula. Diajak ka sabar subur aing mah embung ka kokos kitu mah mewah teuing. Hayang ka mana tuh anu ngemper bae. Henteu ieu mah ka toko embung aing mah sieun teu soledat. Urang lembur bapan gitu, ayo tuh ganu ngemper. Ayo, milih naon? Paling jago cak almarhum abah, milih nak baju hideung calana hideung. Geus abah mah saking geus alhamdulillah. Kopiah bah, kopiah nu hideung. Sendal bah, sendal hideung. Barang dipake teh percis kos juri gitu. Babari kan tuh ka abah mah. Beres, balik. 5 poe deui kan ka puasa. 2 poe deui ka puasa datang. Waalaikumsalam. Bah, baju teh geus dipake. Can tong jeung lebaran. Ai gabah ya keneh bah. Gabah di mana? Di leuit teh aya keneh. Atuh aya gabah. Kuku udah jualnya. Jangan tuh jangan bulan puasa, Pak. Ya baju geus dibelikeun, apa mah calan geus dibelikeun, lah gabah dijual bae kukulanya. Atuh kumaha sia bae, dia mah bager jasa. Dijual taton kabeh geus tuh. Beuh anak aing meulikeun bager jasa. Baju hideung, jalana hideung, geus deui bageurna. Ai beas ka gabah ka mana? Dijual punya saton. Eta si nu edan bapana teh anakna coba yeuh. Tuh. Gang ngeunahkeun ka bapa teh kos kitu. Urang mah bisa da kos kitu teh mau ojol leuwih teuing da mah. Tah, ieu silaturahim nomor katilu dulur awewe sebab dulur awewe mah
kadang-kadang ditoler-toler pan kusalakina kurang dibere kusalakina urang boga milik lamun urang nuturkeun Kangjeng Nabi dulur awewe tiheulakeun kakarak dulur lalaki kabelah dituna summa adnaka sok saha nu kurang dibere kakarak kabatur zawil qurba silaturahim melalui beberean belah dieuna urang teu bisa beberean teh boga ge tanaga dulur urang ngabutuhkeun tanaga emak urang heula bapak urang kakara ka dulur kakara ka nu sejen wawasan emak urang butuh penerangan wawasan ka emak heula ka bapak heula ka dulur awe ka dulur kakara ka nu sejen urang nuturkeun Kangjeng Nabi marapi ieu mah jauh dek dikiriman hese dan lain sebagainya atau urang na teu boga cukup baik alamatul hayat nyieun surat mun kuari mah meureunnan SMS teu boga HP na ge aya jelema tatanggana atur salam ka adik kulanya bejakeun alhamdulillah kakak di dieu saralamet sararehat ieu mah atur salamna bae can waka boga kikiriman datang ge moal waka lantaran keur ada darurat salamna bae jeung doana masyaallah ieu lah silaturahmi antas silaturahimah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tah ieu teh urang sanggeusna digolerkeun di jero kuburan eueuh nu milu ka jero kubur iwati amal yatba'ul mayit salasa nu nuturkeun ka mayit tilu nomor Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agemna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimin ulama para asatid para tokoh masyarakat wabil khusus hadir di tengah-tengah urang Kiai Haji Subandi Dipanggang jelema kuat jelema gagah lantaran dipanggang ge teu tutung urang doakeun mudah-mudahan dibere panjang umur dibere kuat ku Gusti Allah dinaranagan nanjeurkeun agama Allah oge sebagai pendamping Ki Subandi ialah Kiai Haji Amir. Alhamdulillah nyana sanajan letik nyandu kurang doakeun kakara kedua mudah-mudahan bisa jadi opat abeh perangna mantep Sahibul bait yane keluarga duka ya almarhum Mang Atta Mang Karta nu alhamdulillah setiap minggu anjeunna selalu aktif di Cilongok
kemudian dipundut ku Gusti Allah kalayan gampang nu simkuring ngarasa prihatin hartina prihatin kalengitan biasana sabada ngaji mingguan dahar mantes dahar kula istirahat osok dipencetan kunyana ngan kula sok hees nyanya ge milu hees malah kadang-kadang heulaannya hees kitulah mangkarta mengenang masa hirupna anu istimewa kahirupanana lantaran nya nama jelema bodoh jelema susah tapi nemah ku kabodohan jeung kasusahanana tapi wauhna jeung para kiai di Cibuntu kiai ahli Allah kiai Armin nya nama wauh Ki Astari nya wauh sekitar kiai-kiai nu dianggap ahli-ahli Allah nyana wau jeung abah kula almarhum nyana akrab nu mantak akrab jelemana nyana mah daek ngurutan eta tanu nyeun akrab urang teu hayang ge diurutan bae jadi benineng jadi eueuh hiji nyana teh ngarasa kalengitan mun bisa ojol mata jeung nu dibawa ku kula Haji Pendi Panayata ojol bisa sebab janda mah dibawa ge eueuh mangpaatna ngan teu bisa ojol para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu malam ke-40 nyana hadir di tengah-tengah urang sakumaha anu dijelaskeun ku guru urang dipuat dina hadis Kangjeng Nabi hadis Kangjeng Nabi muat diuraykeun ku guru-guru urang bahwa mayit ketika diangkat dicabut rohna langsung nyana ka Baitul Maqdis naik ka langit kahiji kadua katilu sampai Sidratil Muntaha turun deui ka handap nyana cicing di luhureun lawang neuleuh jasadna nu keur berbaring nu daratang saha kadinya nu ceurik saha nu seserian saha nyaho ketika mayit dibawa ke tempat mandiannya namilu beres di pandian langsung ditenden di luhur boe diwedakan terus di naonan karanarana di kapasan neuleuh dibungkuslah make boe kahiji kadua roh turun ka dija dilipetkeun aya di dinya roh didinya dibawalah ke kuburan sabada disolatin nyahueun nyana saha imamna lobaan jeung saeutikna bawa ke kuburan diazanan diasupkeun dibuka pocongna langsung dibuka pipina ditempelkeun ka taneuh lantaran asalna tina taneuh babalik deui kana taneuh teu nu kasep teu nu geulis teu nu sugih teu nu susah artis atawa orang kampung dibuka ieuna ditempelkeun deui kana taneuh mentek rugi jasa urang boga hirup boga sehat boga gagah kemudian dipakai sombong lantaran isuk pagetoma seperti kitu teu saha tutupan make kayu atau awi anu sung korolak beres
saha teu saha. Pamajikan anu sangat dicintai ku urang waktu maot salakina miceun. Embungeun salakina ge babarengan duaan. Andai kata aya dua panganten pamajikanana maot jam 12 peting. Haju bebeja ka mitohana. Ku mitohana ditingali ujah si Neng ge maot. Kieu bae ayeuna malah emak jeung abah deka kamar, adi sia ka kamar, ieu bawa di kamar ku sia duaan bae. Cengnya jasa laki, saya sia ieu salakina dikunci ku mama di luar. Ku abah di luar sia duaan di jero kamar besidik sosonoan terakhir los. Cak salakina ke heula mah. Kula mah mendingan jeung emak bae atuh. Daripada jeung babajikan mungkin sakumaha bogona jeung sakumaha cintana boro-boro kita milu ka kuburan duaan di kamar embung yana geus sieun nu mantak sieun lantaran beda jeung keur hirup bade toel noel deui ditangkep langkep deui kuari ditoel ngabaged ditangkap gak baget lu hatak sieun urang tak kanu maot teh sieun lantaran beda teu bisa diajak seuri kabari mah urang seuri jana seuri urang senyum jana senyum nikmat urang hirup jeung pamajikan nu dipake ka cinta ku urang teh urang pegal dipencetan ku nyana henteu pegal ieu nu ieu dipencet kuari kulantaran geus beda ditoel cicing bae tangkep cicing bae diajak seuri cicing bae andai kata terjadi penting ku urang diajak seuri nyana seuri urang payah dirinya lantaran teu akur ai kudu nyana seseurian mata ketika geus berbeda kitulah jelema jeung jelema bakal sieun nomor kahiji. Nomor kedua ketika jelema berbeda pikiran. Berbeda pikiran teh lantaran nyana teh luhur teuing teu katampung di dieu stres. Mancing di hareupeun ieu mah. Beunang cek senda jepit. Oh berarti berbeda ieu. Teu puguh teu kareuh seuri sorangan bae. Tepuguh tekaruh manehanana kadang-kadang lempah teu make baju teu make calana ge wani ya ieu berbeda ieu berarti kadang-kadang mawa golok urang sieun kajeun kumaha gagahna urang kajeun teuing kumaha gagahna jawara neuleuh nu modal kitu tetep bae sieun awas urang beda pikiran jeung urang awas antepkeun teh mah kena sorangan kumaha nyana bae lantaran beda pikiran urang sieun tetap amankeun nomor katilu berbeda pikiran teh kulantaran luhur jasa pangkat nyana teh diangkat jadi solihin ku Gusti Allah nyana teh diangkat jadi wali ku Gusti Allah jelema bakal sieun lantaran beda jeung halayak rame. Ketika ayah caleg datang mere duitnya nama embungan kos orang dia persis kan tah berbeda ya ya ketika diajakan di partai dunia aing mah dunia akhirat sia mandek berpater jung ka ditu sadaek sia diajak berorganisasi ke heula aing mah pikiran aing mah ka akhirat diajakan nyeun yayasan embung aing mah akhirat aing mah selalu baik geus ke akhirat berbeda pikiran jeung harayak rame jelema sieun mantap ka Amir sieun ge beda tak ka Amir ka Ustad Amir jelema sieun komo pamajikanna sieun terus ditakol lain cenah kunyana sieun teh lain sieun ku galakna beda pikiran lamun urang biasa bae bawa layak ka sieun
urang jadi kiai batur disogok urang disogok akur jeung urang tatanggana ngridit nyana ngridit malah leuwih gede tatanggana mamio nyana apansa beuki parah ieu mah kiai nama tapi kabatur ngaulah-ulah resep dunia nyana boga sorum belum tak kiainya kiai belum tak coba ngacung mana kiainya kulantaran akur bae bedah-bedah masantren baheulana tapi dina kahirupan akur daharna akur pakena akur kahirupan segala rupana akur malah mah proposal terus bae ka ditu ka pamarentah leuwih jahat ieu mah tibatan calon nu kos ieu mah nu sieun ka kiai eta malah nonggengan ka kiai eta kiai liwat tak kiai eta nu sieun lantaran akur di urang ngamantak jeung tu Abdul Qadir innaka ibariyatin kasiratis siba anjeun hirup di daratan anu loba sato galak sing hade hirup urang teh nungguan maot sakumaha dulur urang tetangga urang abah urang emak urang karuhun urang geus maot ente ge bakal pararae kudu inget si hade jadikeunlah mau izoh jelema-jelema nu geus tari heula deuleu kahirupan Firaun japae ragap dada urang aing si akur jeung Firaun teh tingali kibar siso paehnya neraka aing kos kitu teh teu deuleu Soeharto sakitu sugihna Soeharto masuk 10 besar dunia Soeharto mah lain leutik-leutik harta Soeharto mah deretan 10 dunia salah sahijina Soeharto sugih jasa Soeharto mah lain 7 turunan deui 40 turunan moal beak hartana paeh Allah lamun Soeharto bae presiden paeh RT mah modal geus modal RT mah itu pasti tah paeh bae kabeh jadikeun ku urang mau ieu apala tataizu apakah henteu jadi mau ieu sih teu bade nasehat sih mantakoda jelema anu geus tari heula Soeharto sugih paeh Ibu Tin sugih japaeh jadikeun ku urang teh moal ieu aing ge bakal paeh ngan sing hade ieu ku ari bagian nu solihin Kangjeng Nabi nu sakitu mulyana moal aya tandingna kamuliaan Kangjeng Nabi pupus Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi mah pupus ingat deh mun ka kiai tilar dunia minimal maot mun ka embe paeh gitu kan ai di dieu mah diceplak embe paeh ai kiai modar jadi gitu bahasa ceplak mah geus kitu bae geus teu bake aturan diceplak henteu bake aturan ai di Bandung mah mun ka tai kotok lamun ka dagingna daging hayam kan bagus sareng naon tuang teh daging hayam tuh tiap tai kotok tuh piceun kan pantes di Bandung mah kitu di urang lain sia dahar jeung naon jeung daging kotok tuh budak tuh tai hayam piceun blon tuh coba ai kataina sopan jaga tai hayam ai ka daging kotok eta ngeceplak memang geus kitu mah potongan tapi lestarikeun antepkeun emang bahasa urang tah mah ulah dirobah-robah joreng ke lamun dirobah-robah aya nu nanya pan nini nuju naon nu nanyana ustad orang Bandung nuju ngauah-uih dinten rangginang gitu jadi itu beres eta ieu neuk ka manana ieu jajabkeun haji ka mana ka Pondok Ageng atulah Pondok Ageng ka mah ngaran pondok gede bae mane Pondok Ageng eta salah kaprah. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadikeun ukuran Kangjeng Nabi nu mulya pupus para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Abu Hasan As-Sadili Imam Syafi'i mararaot sadayana tilar dunia kitu keneh para ulama guru-guru urang cidahu maot caringin maot dan lain-lain anyar keneh kamari Ki Gomrowi ge maot sarua bae urang ge bakal paeh urusan paehna masalah jaka bae ge bakal nu jadi masalah setelah paehna
setelah paeh kulantaran urang mah yakin jasa bahwa sanggeus ka maot eta aya hisaban di jero kuburan. Di samping aya hisaban aya kanikmatan kubur di jero kubur teh. Dua nu mantap urang sok ngadoa, Allahumma ja'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hufratan min hufarin niran. Jadi di jero kubur teh aya dua, hiji raudhah min riyadil jinan, nomor kadua hufrah min hufarin niran. Hiji taman surga, nomor kadua jurang neraka. Dua di jero kuburan teh. Moal pati-pati ngadoa model kitu mun di jero kubur henteu kos kitu. Sakali deui di jero kubur teh aya taman surga jeung aya jurang neraka. Mun ieu kabeh ditanya, hayang ka mana ieu urang? Pasti milihna taman surga. Tanya kana sok ngaji, ente kunaon ngaji? Hayang ka surga. Nu tilok ngaji tanya, sia ieu tilok ngaji mun pae hayang ka mana? Weuh, surga atuh. Sia nu sok salat mun ditanya hayang ka mana? Atuh aing surga. Nu tilok salat tanya coba ge. Sia tilok salat ieu mun pae hayang ka mana? Ya, surga. Pae tu tilok salat, atuh salat mah teh urusan aing jeung pangeran. Atau tenang bae sih jak pangeran mah teu bubudakeun. Ngomongna ngeunaheun. Ya Allah Karim. Ya Allah ya Rabbi. Tukang judi tanya, "Aisyah percaya ieu teh bakal pae?" Percaya tuh. Ya aing Islam. Sia ieu percaya di jero kubur teh bakal aya kanikmatan kubur jeung aya siksa kubur. Percaya. Sia ieu lamun pae milih tak surga apa milih jurang neraka? Tuh ditanya tuh kos kitu mah kos surga nu sia bae. Surga nu pangeran mah Ghafurur Rahim. Pinterannya napan ngadalin wegon teh coba. Apa pun ditanya karena itu. Mentak aya we sahabat naros, "Ya Rasulullah, abdi bade tumaros ka tuan. Aya naon? Abdi mah pangbejakeun ku tuan. Pagawean numun abdi ngalaksanakeun bakal dibere sorga." Sakitu ga Kanjeng Rasul ngambatkeun deui ngajawab supaya kadanyeun ku halayak. Naon tadi nu ditanya? Abdi bade tumaros ka tuan hiji pagawean numun abdi ngalaksanakeun ka sorga. Sakitu bae abdi. Ku percayana aya sorga, abdi mah hayang dibere penerangan ku Gusti mana pagawean mana mun abdi ngalaksanakeun bakal ka sorga. Sahabat ke nu sejen ngadarengikeun ji mantep oge ieu pertanyaan. Geunaheun ieu. Oh, cak Kangjeng Nabi opat perkara. Kahiji naon ya Rasulullah? Anta budallah la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ke Allah sama sekali ulah aya ngamusyrik. Kadua naon ya Rasulullah? Nomor kadua watuqimas shalah, laksanakeun salat. Nu katilu naon ya Rasulullah? Watu'tiyaz zakah, kaluarkeun zakat lamun nisab. Nu kaopat naon ya Rasulullah? Watasilar rahimah, tepungkeun rahim. Sakitu ya Rasulullah, sakitu. Abdi insyaallah bade ngalaksanakeun model kos kitu hampura Gusti doakeun abdi. Leos bae sahabat. Cak Kangjeng Nabi lamun eta jelema bener sakumaha omonganana deuk ngelaksanakeun tadi teh geus sama langsung sorga bae kajen kuku mah sorga bae. Opat perkara hiji anta budallah anta budallah la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ka Allah yakinkeun ulah aya pungkal-pengkol percayana hiji be Allah nu ngamadaratkeun Allah nu ngamangpaatkeun Allah nu ngahirupkeun urang Allah nu ngamaotkeun urang Allah nu mere rizki Allah hiji be Allah surga jol we nu mata batu combong ibatuna di combong oh bayeun bolongnya ieu ngagunakeunna kumaha babari mun bisa cokot buukna sia tuese nama kos itu Pak sempak nu kungsi dipake we tak ngoko atuh hese deui geus taneunna nu sok kumanehanana dilengkah eta mah gampang cokot hareupeun lawangna bae aju supkeun ka bong-bolong aju kumaha babacaan saya tiup ke pake komo mun ditoelkeun makanya set
untuk bisa ditoelkan katak ujian ada dituturkan ya kadit prak bener dilaksanakan suke toel Masya Allah manting Kang Asep aduh Kang Asep abdi masa ngajang dahar ge seubeuh Kang Asep tingali katu siapa ge bobo teu dahar ge ieu mah teu dahar ge seubeuh cenah abdi masa ngajang HS bae ge seubeuh ngeunaheun nu jelas bogoh kanyahoan ka ku si Asep tuh combong mantep kan percaya bahwa combong boga pangaruh percaya pae geragi pae tajada menukis cilaka awas tak cumbang combong gitu ulah pijen tumpukeun di dieu teh bikeun ka banser teh banser ya baikeun ka janang ge santepkeun kana sakalian ka neraka nya mah aya dia tuh mah besok keris ina nih nang kici sokai iya saudara luk na tuh hitung tuh si hiji 27 boy ge Soekarno aja bakal boga luk 7 kieu sing ada ieu lamun dibawa ku urang aja boga musuh ketigkeun taneuh 3 kali ulah napas sambat ieu sambat ieu saya ieu si Menggarong ngaranna ieu percaya orang diketingkeun aya pangaruhna ieu pohara jasa percaya jasa ing maka keris ieu mah ieu ente boga percaya pangaruh keris sing hade ulah tak kos kitu teh ulah komo tamah datang ka aya gereja milu percaya ka patung percaya ka makhluk teh boga kekuatan cilaka mata Kangjeng Nabi ngajelaskeun antabudallah la tusyriku bihi syai'an sakitu kan sing hade nomor kedua watuqimus shalah sahabat nanya watuqimus shalah ya Rasulullah salat teh kapan 5 waktu mohon zuhur asar maghrib isya subuh eta salat sakikituna teu kudu salat teu kudu kumaha jang urang ceplak mah geus teu kudu teu kudu geus salat 5 waktu bae ge sorga bae geus mah urang ceplak mah geus teu kudu make salat sunah geus teu kudu jadi ditahan emang tilok ieu geus 5 waktu bae geus 5 waktu salat sorga sahabat ge datang ka gede abdi ge cenah moal salat sunah doa masalah nu penting salat 5 waktu rapi salatna sesuai jeung aturanana sorga Masya Allah kan istimewa jasa nomor ka-4 nomor ka-3 waktu tia zakat kaluarkeun zakat urang dagang aya aturan mainna aya fakir miskinan di harta urang teh ketika geus datang ka nisab mah urang boga pare geus nisab saton urang boga lain urang mutlak aya nu fakir miskinan sing hade mun teu dikaluarkeun bahaya tah nu mantep cek tadi ge Tuang Syekh Abdul Qadir nyaritakeun ente teh aya fi bariyatin katsiratis siba aya di daratan loba sato galakna urang hirup di alam dunia hayang mulus datang ka maot sing hade lantaran seakan-akan urang teh hirup babarengan jeung nu garalak sing hade teu salamet carang nu salamet ieu sato galak teh naon eta teh hiji orai nomor kedua kalajengking nomor katilu bayongbong nomor kaupatna bangsa hewan-hewan anu osok nyakit nosok ngegel wah loba jasa ya di alam dunia teh asa kurang jelas cenah kiai teh bahasa wali pangjelaskeun kieu urang hirup di alam dunia hayang mulus jasa datang ka kuburan ibadah ka Gusti Allah salatna teu ngamusyrikeun kemudian urang teh kitu ngalaksanakeun zakat hayang mulus ieu sing hade loba gangguan di antarana aya orai galak aya kalajengking keun disebut orai galak naon dunia teh orai mantep cek Tuan Syekh Abdul Qadir
istagil bi taatillah, maneh kudu taat ka Gusti Allah sing hade wauhan Gusti Allah. Wala ta'rifid dunya, ulah wauhan, ulah ngawauhan dunya. Lamun maneh ngawauhan dunya berarti maneh can nyaho ka dunya. Sebab dunya eta adalah orai. Teu saeutik jelema cilaka ku orai. Teu saeutik jelema cilaka ku dunya. Boro-boro jelema anu ilmuan nu aya ilmuan ge kabelit ku orai. Kiai bae kiai sering jasa kabelit ku orai. Teu karasaheun ka ku kiai. Ka batur mangaharuan eta kiai. Goblok sia tolol pemuda. Hei, ulah mabok sia haram sia neraka. Bisa ndak kiai? Salah eta ki bener jasa. Baik para pemuda, si hade ulah judi, haram teh judi teh. Hebat eta kiai. Salah eta kiai bener jasa. Sia kiai si hade ulah zina, bahaya sia di akhirat neraka sia. Salah eta kiai bener jasa. Dakwah fisabilillah teh jana. Jol bae aya caleg datang ka imah kiai. Waalaikumsalam. Ada negara ya. Mohon. Doa nabi kiai tahun ieu abdi gaduh pamaksada. Gaduh pamaksada naon? Abdi bade naik di Golkar kiai. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan negara jadi aman atuh. Mohon abdi mah demi kemaslahatan umat bae mah. Mantap jasa. Tiis kana hate. Kula mantap tertarik teh ieu lah jalan teu bareres bae sugan bae kula jadi DPR mah. Kula bisa ngabantuan jalan-jalan atuh. Sekolah asana teu rapi jasa kula mah asana karabat dari pemerintah. Mudah-mudahan deh kula bisa ngabangun insyaallah. Oh, mohon Bu. Kaler, kidul, barat, timur, mas beres, sasalaman. Doa nabi kiainya guriwal, baik, sajuta. Alhamdulillah. Balik caleg dibuka, hitung. Sajuta, alhamdulillah. Fadl Allah. Kiai. Guys. Begitu ndek calon 2 poe datang deh. Oh jangan teh muhun. 2 dinten deui kiai abdi mah hampura we imah moal lila-lila sakadar hayang manggihan kiai bae jeung doana. Sasalaman deui guriwal sajuta deh. Hadza min fadli rabbi. Ngadalil teh kiai. Disebar ka kamari Golkar merena sabaraha? Sabara di dia sabara di dia 50 apa 100? Oh 50 20? Oh 20 berarti variasi ya 20 50 berenya nuhun alhamdulillah ya rabbil alamin beres teu karasa eta kiai tolol nu mabok kunyana dicarekan nu zina kunyana dicarekan teu salah. Anu judi kunyana dicarekan haram sia bego haram ka masyarakat galak jasa pannyana ge dibere etapan haram masyarakat bego sia haram horenyadan biang bego atuh eta teh haram pan sarua atuh dalilna ti Kangjeng Nabi ar-rasi wal murtasi finnar nu nyogok jeung nu disogok neraka pannyana nu ngaluarkeunana nyana nu ngitung kiai tolol haramna naon bedana jeung anu mabok sarua haramna jeung nu zina atuh sarua pada haramna kunaon atuh kiai ka batur gaharuan ai nyana malah mamenta deui kamari geus sajuta mun aya mah cenah tambahan deui aya we ka kieu nu kitu di dieu coba tunjukkeun Debatak lamun urang nyaritakeun perang, Kangjeng Nabi teh nyaritakeun perang salila biru perang urang. Tanjerkeun agama Allah tanpa perang moal menang kajen kukumah ge Islam teh. Jak kitu cek Kangjeng Nabi.
saat kudu perang sing hade kudu make senjata jeung kekuatan. Ketika orang ningali ka baheula Kangjeng Nabi Musa perang jeung Firaun luhur agama. Kangjeng Nabi Ibrahim perang jeung Raja Namrud luhur agama. Kangjeng Nabi Daud perang luhur agama. Kangjeng Nabi urang perang jeung Abu Jahal luhur agama. Urang kuari can perang ye ngan kamari perang urang jeung penjajah luhur. Indonesia berkibar di dunia teh, terkenal Soeharto teh di alam dunia, Soekarno teh di alam dunia teh istimewa. Soekarno teh istimewa jasa. Oh, bendera Sangsaka Merah Putih teh dihormati Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, seluruh dunia karena perang na istimewa. Kuari mah geus eueuh perang, kuari mah aya ge perang di medan pendidikan. Perangna kuari medan pendidikan, lamun medan laga baheula perangna di lokasi kudu boga senjata, kudu boga pelor jeung kekuatan. Perang di medan pendidikan ge sarua, senjatana lisan, pelorna ilmu, medana majelis taklim pondok pesantren. Nu mantap teh Kanjeng Nabi sing hade lisana supaya tepat sasaranana. Ieu ulah aya riswah, ulah aya sogok-sogokan. Nu mantep kiai nu asup di partai kunaon puluya peleye ngomongna lesana ya ditembakeun mengkol. Duh dilempengkeun dia. Duh kiai kunaon sih tadi suruh bae ngomong lah pokoknya asal ngejegur bae sih. Teu bisa lempeng tembakeun coba tembakeun nu bener cakaran gojana tuh kiai masa teu beres nembakna ulah loba omong asal ngajegur bae sih. Lisana teu seukeut deuk ngomong jeung saha, deuk ngomong jeung bupati, galak ka bupati ngomong naon suruh jeung bupati kamari pun geus 10 juta. Loba omong lah segala kieu-kitu ke ditambah deui kurang mah. Atuh di yayasan kiai yayasan aya nu teger moal aya naon sebabna? Henteu lisana henteu mulus senjatana. Mata asah lisan teh supaya senjata des. Jangan ditembak teh. Ampun. Jelema can ge urang ngomong, "Ampun kiai, ampun. Emang kuna beusi katembak ku kiai." Sieun nya lisan. Ulah aya kasieun, ulah aya kahawatir hiji be Allah. Ketika datang caleg dibere duitnya heuh. Sabaraha sih barena? 1 juta. Nu gede. Kagok ka neraka aing. Ieu teh balikan deui cek Tuan Abdul Qadir teh, urang teh aya di bariyatil kasibariyatin kasiratis siba, daratan loba sato galakna. Dunia eta adalah orai. Lamun ente nyaho bahwa dunia ieu orai, pasti ente ge moal hayang udag-udag dunia. Ja dunia mah geus anggeus diatur ku Gusti Allah. Urang di gunung bae aya loba mah loba bae. Urang di daratan aya saeutik bae. Urang dagang aya bakal rugi mah rugi bae. Urang dagang modal letik bakal untung gede mah gede bae. Urang tani geus bagus, ai ku beurit mah teu meunang nanaon. Urang ala kadar bae tapi bagus. Ieu geus diatur ku Gusti Allah pemilikeun urang teh. Nu mah teu kudu dipikir-pikir tah bakos kitu mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Nah, ieu jelema nu ngudag-udag dunia hakikatna mah berarti ngudag-udag naon? Orai. Isuk-isuk siap mobil ngeng dek ka mana ya dek ka pasar berarti ngudag naon orai aya di dia oh ya apa nu di dia jadi orai kabeh wan teu orai ya Allah ya Rabbi komo tama di limbah mah waduh tama orai naga tama waduh geus parah tama tah ieu lah jelema ngudag-udag orai. Isuk sore nu diudag orai mata lobalah nu kabelit ku orai. Teu saeutik jelema badut cilaka ku dunia, orai meulit. Ai kitu pan meureunanan ngabangun masjid ge kudu make dunya, ya Tuan Syekh. Ngabangun majelis kudu make dunya, lunakeun oraina. Nah, setelah ku urang beunang eta dunya tarik batak reketek. Tenden. Oser-oseran orai. Moal nyatok ka urang.
Kajen ku kumaha ge lantaran orang yang geus dibatek ku urang. Dunia geus aya di leungeun urang. Tarik. Ka masjidkeun sia ku aing. Beres masjid. Pasantrenkeun sia ku aing. Tah, beja ka pamajikanana. Neng, urang boga duit 100 juta ka masjidkeun ka abah. Wedan beurana. Urang disebut wedan ku pamajikan. Sia. Ka sorga teh ka majikan edan beurana. Ye, atuh aya ulah kabeh mah 50-nya, 50 ye, 50 jang ka masjid atau mas pondok pesantren 50 jang urang. Hei, wedan kita geureulah. Masyaallah, encan kan we. Geus atuh lain kitu mah 10 juta teh nya. 90 juta orang 10 juta ka pondok pesantren. Ka. Pikir atuh ka. Urang mikir. Apa urang loba anak? Atuh anak pikiran atuh ya masjid mah pondok pesantren mah jeung kabeh nya malikina ulah 10 juta tuh. Kakak kunaon kos kitu teuing. Urang dicarekan ku pamajikan deuk ka sorga dicarekan ku pamajikan. Itu sakumaha tuh? 1 juta. Saya tiga, loba omong 1 juta bae ka salikeun. Henteu lah 10 juta bae. Mun kakak 10 juta kurang kadin pepegatan. Bah. Sial jasa eta. Awe dicisokan tolol eta. Aduh. Dicisok aya eta nu kos kitu bari ditanya KTP na urang keplak blon. Masya Allah. Tah, ieu dunia teh can lunak. Coba lamun akur mah urang yang pamajikan, Neng. Ieu boga duit 100 juta ieu urang ka akhiratkeun ieu urang ka masjidkeun ja keur ngabangun masjid. Ka ulah di kakarak 100 juta jeung anting kula los bawa ka ditu. Ngan kula deuk Bali. Atuh beres si bawa we kos kieu urang dipiara ieu kos kieu mah. Urang dipiara mah kos kieu mah teu beres diajak ka sorga da hese jasa. Tak iya kercarita bae horeganan eta dunia teh orai. Jadi lamun berangkat isuk-isuk balik sore neangan dunia ternyata horeganan neangan orai. Geus jadilah di imahna kabelit jana ku orai. Kadeleuna motor mio padahal mah eta oretan. Kadeleuna eta Avanza atawa Innova horeganan bapana oretan. Kadeleuna imah agreng horeng ore belang. Kanyawan oraina nyana tilok ka masjid padahal mah deket jasa ka masjid teu nyahueun tihang masjid aya sabaraha. Eta keur kabeli ku orai ngaranna. Kos kitu tah. Batur mah azan Allahu akbar ka masjid. Nyana mah ngumbah motor. Urusan orai. Ditanya mah, "Pak, maghrib ya gitu. Sia-sia maghrib atuh kali itu naon? Riweuh-riweuh teh. Sia-sia aing-aing atuh. Orang ngamuk. Karasa aja ada keur dibelit ku orai. Keur dibelit ku orai eta teh ya Allah ya Rabbi tah sing hade sakumaha nu diuraikeun tadi horeun urang teh hirup di daratan nu loba sato galakna orai dunia. Nomor kedua kalajengking. Ditaros Tuhan saya ai kalajengking gambaran naon? Pamarentah. Pamarentah teh kalajengking. Sebab kalajengking mah nya namanya nyakitna ku tilu. Hiji, ieu naon teh ngaranna? Cacapitna. Nomor kedua buntutna nyeureut, tilunya mah jadi orang mun bagi lurah, ieu kalajengking ieu. Sia ada sia mun aya lurah ngabiringan ka jeung ngomong. Moal teu jauh nanyakeun SPP teh geus beres ya. Kajen kumaha ge nanyakeunna soal kos kitu bae. Eta ngaranna keur nyakit ka urang. Tanah urang. Aturan sih mengatur pemerintah we keur carita di luar aturan Islam. Tengeuna hempan urang itu sawah nu urang dipelakan teu jagambrung. Ketika dipelakan rugi, pan mayar pajak mah terus bae. Sekali mayar tak we 1 juta komo ayeuna mah naik 100%. Begitu ditagih teh ieu tah lurah teh horenganan kala camat abahna kala bupati bapak kolot kala. Aduh.
ai DPR mah bayombong. Jadi ieu urang ngirup teh horeganan babarengan jeung eta. Dihareup kalajengking di dieu bayombong, insyaallah. Di dieu eta ya kalabang. Sing hade tah hirup urang. Mun hayang mulus ceuk Tuan Syekh sing hade. Singkirkeun eta orai, singkirkeun kalajengking, singkir. Tah. Eta kiai nu kamari dibere 1 juta teh eta pan kena kalajengking. Teu karasa eta kiai. Huluna keur dicekelan ku kalajengking, buntutna ngacung ka luhur. Ngap-ngapan kiai. Mulai kuari bisaeun galak eta kiai nyaritakeun hukum moal. Bisaeun eta kiai dakwahna tegas moal. Emang kunaon panjana geus kena kalajengking. 1 juta. Ibu 50.000, nu leutik 20.000. Aya nu leutik asa mah 10.000. Asana ceuk kula mah jang ka neraka mah cukup sakitu geus. Lumayan teh sakitu bejang ka neraka tah. Tah, isi hade. Salat bagus, zakat bagus, aya barang ditimbang teh aya kalajengkingan nyangket. Cek malaikat teu bisa ka sorga si ibu ieu mah sarwiti mah kunaon ya? Iya cenah aya kalajengkingan 10.000. Rugi jasa. Badak kula mangan sakadarna telingan. Mabok haram jelas dalilna, zina haram jelas dalilna, maling haram jelas dalilna, enas kabeh ge. Sogokan haram jelas dalilna, sakadarna jelaskeun. Teu karasa 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 horeng seuneu eta teh. Sing hade besi engke ibu di akhirat teu salamet ku sabab 10.000 ulah nyalahkeun sasaran. Ulah geus mepelingan ku ari. Je kiai, haji ieu ku ari kumaha tuh? Jang geus kadahar pan ieu mah. Menta deui ka caleg teh. Habis lumayan. Ji urang ka neraka engke pan embung kajen ku kumaha ge? Dia sedih jasa lamun nyaritakeun dina majalis. Artina sanggeusna ieu kiamat, beres kiamat, ieu diganti. Sanggeusna taneuh diganti langit, kadal talurun malaikat satahap-satahap, tahap kahiji, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai ka 7 ngelilingan urang. Geus beres urang manusia dikeliling ku malaikat, digiringkan ka mahsyar, datang ka mahsyar cek Gusti Allah, ya Jibril. Hei Jibril, coba ayeuna datangkeun ku anjeun jahanam, bukakeun tasingkapkeun jahanam. Dibukakeun ku malaikat Jibril jahanam. Urang kabehan ngeuleuh ka neraka jahanam. Jahanam teh titah ngomong, jahanam bersuara bisautin azimin, luar biasa suarana. Di sampingnya bersuara ngaletap anu luhur, luar biasa luhurna. Ditanya ku kabehan ku urangnya masyarakat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi. Nanya kabeh wahai neraka kunaon eta luhur-luhur teuing ngalentapna. Ngomong jahanam, kami gerget jasa anu jelema narima kana suapan. Aing gerget jasa ke jelema nu maksiat. Aing gerget jasa ke jelema nu kena sogokan. Teu saha-teu lempap ku aing. Coba eta lamun geus kos kitu kumaha kira-kira urang ye, urang nya dhaif. Bo salat kurang bagus, puasa kurang bagus, zakat kitu keneh. Aya sogokan deui 10.000. Ya Allah, geus ngipas bae teh 10.000 eta. Sia tuh nuturkeun aing. Pan ieu data otentik ieu waktu kamali milih Golkar teh pan aing. Aing isin atuh. Teu bisa cenah. Ieu mah kajian gokoa ge aing deuk milu bae atuh sia ulah ka dieu deui aing sieun. Aing ieu bakal nungtun sia ka neraka. 10.000. Cek nini teh anak ka neraka 10.000 keur dieu 1 juta bae gila aing. Ya aneh, ya Allah ya Rabb. Jangan bawa seuneu mah lah. Kuari urang teh nu mawa seuneu teh kuari. Kula waktu ka Irak teh kapan zarah kaki Bahlul. Kabeh nanya ka kula, Kiai ieu si Bahlul kumaha ieu urang.
tanya dongeng lah kula didongengkeun di ditu di Irak didongengkeun waliullah zaman eta oh kakarak paham ieu mah anekdotna doang kapanggihlannya jeung Raja Harun ar-Rasyid kapanggih ku Raja Bahlol kula asana geus kebal amat teu kapanggih jeung maneh tas di mana tas ulin sekian tas ulin di mana geus kebal amat teu kapanggih tas ulin di neraka jahanam ceuk nu bener sia Bahlol ngomong teh sok sambarangan jadi ada ulin di neraka tas zaman tuh maksudnya dengan sini saya tik jangan rokok tadi balul kali dia nu bener sia kieu raja kula ulin ka neraka nanya ka malaikat penjaga neraka malaikat mana neraka iya coba bentaseuna seutik bae hayang ngarokok ya itu oh cek malaikat pancena neraka teh seuleuh nabi rasul ngajelaskeun neraka teh seuleuh diteruskan ku para wali-wali Allah cenah neraka teh seuneu kula butuh saeutik bae ngarokok ieu teuh cek malaikat teh aya teh bohong atuh rasul nabi bohong atuh berarti aya seuneu mah balul cek malaikat ente mah panteu mawa seuneu ka dieu jas seuneu neraka mah dibawa ku masing-masing jelema di duniana nyana mabok ka neraka mawa seuneu mabok di duniana zina ka neraka mawa seuneu zina di duniana disogok 10.000 ka neraka ku duit 10.000 cek ini 10.000 ieu moal kebal panas ya bego ieu sih gade saya nungges bangges jihade kula pangan nyaritakeun hukumna doang haram berat jasa urang sok nyaritakeun sogok menyogok ka pabrik haram nyaritakeun sogok menyogok ka instansi dek jadi guru kudu nyogok jadi kepala nyogok eta teh seuneu horenganan urang teh dek jadi PNS nyogok jadi DPR mah nyogokna ge teh cukup 1 juta 2 juta miliaran nyogokna seuneuna gede jasa nu pangheulana dikerebekeun di neraka jahanam DPR Pak Kiai cenah ulah sok sombong aing mah sombong lah jalain aing ngomong eta mah pidawuh Kanjeng Nabi ja Kanjeng Nabi ar-rasul wal murstasi finnar mah nya bohong Kanjeng Nabi ja aing mah percaya saka ucapan Kanjeng Nabi cek DPR teh ulah sok kitu cenah Kiai saha nu nyaho ka BGJ salat aing mah teu nyaho sia salat teu nyaho sia teu salat nyahona ucapan Kanjeng Nabi aya teh cenah dibere Kiai teh ka neraka bego ai Kiai kabere tante aing mah gede kaberena kudu beres ieu mah ye cek siga deh awas segedeng deui bakal pilpres pangheulana sasaran Kiai Kiai geus ngipas bae tarima ulah nya tarima ulah hok apa jeung lumayan geus ai diterima sin ka neraka ai diterima hook insyaallah pan masyaallah pan tolol itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu kaopat adalah wa tasilar rahimah jambungkeun rahim teh sok dimanaan garib yakni zawil kurba nu mantak kadituna beberean teh nu pertama abaka nu pertama ummaka nu kadua abaka nu katilu ukhtaka nu kaopat akoka nu kalima adna summa adna eta teh maksudna nyambungkeun rahmi ulah wa ka mere ka batur indung urang heula ai deuk mere mah ulah wa ka batur mah heula mak ulan naon nu dibutuhkeun ku mah maksud sia naon ieu kula boga duit di 10 juta deuk beberean ka mah kieu bae malah ulah hese-hese tah dibere duit ku kula 20.000 sasebeutna mah cak mah aing teh sia ieu nu edan oh jasa boga duit 10 juta bere 20.000 aju bahasana tah mah geura kalesoran sasebeutna mahi ka naon 20.000 teh eta urang ceplak teh ku situ tolol tah kudu mah lain kitu mah ieu teh boga duit 10 juta kula lantaran kula hayang birrul walidain ieu teh hayang nyambungkeun rahim dititahna
ku Kangjeng Nabi teh pan kitu Kangjeng Nabi nyarita nama kumaha emang cek Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi yadul ulya al mu'ti afdalu leungeun nu di luhur nu mere leuwih utama tasaha cek Kangjeng Nabi ummaka summa abaka summa ukhtaka summa akhaka summa adnaka adnaka mimih kasasahaka mahla mantap kula ieu dek beberean ka emak hayang sabara duit tina 10 juta ieu ayo gerak hayang pamajikan sia aya mah geus pokona mah ieu mah emak ieu hayang sabara duit hayang dibelikeun naon mama yang beli mobil mah kurang atuh mah beli mobil entah di mana tuh beli mobil isi mah ieu mah yang mah beta 10 juta tah geus atuh nuhun bu anak aing puara amat nuhun jasa sebenarnya mah aing teu butuh naon ku bager-bager teuing bisi boga anak hadena dipasantrenkeun baheula mun disakolahkeun macan puguh ieu budak kos kitu ieu mah berkat kumaha santren we baradanan budak nuhun aya tadi cepat nu mere kitu ieu mah ka emak bae nanya ma aya anak nu kitu tah arah mati balik assalamualaikum waalaikumsalam ma aya keneh duit dibalik ku ari nu kudu ka emak endahan emak dicok-cokokan deui pan geus kamari kurang keneh mah nomor kedua abah urang ingat ka abah kula mah almarhum ngeunahkeun ka abah mah babari dek lebaran ka abah mah babari jasa pak ulah ayo milu jeung kula ka toko dek mah hayu disalin ku kula diajak ka sabar subur aing mah embung ka kokos kitu mah mewah teuing hayang ka mana tuh anu ngemper bae henteu ieu mah ka toko embung aing mah sieun teu soledad urang lembur bapan gitu ayo tuh gak ngemper ayo milih naon paling jago cak almarhum abah milih nak baju hideung celana hideung geus abah mah saking geus alhamdulillah kopiah bah kopiah nu hideung sendal bah sendal hideung barang dipake teh percis kos juri ge we babari kan tuh ka abah mah beres balik 5 poe deui kan ka puasa 2 poe deui ka puasa datang waalaikumsalam bah baju teh geus dipake can tong jeung lebaran ai gabah ya keneh bah gabah di mana di leuit teh aya keneh atuh aya gabah kuku da jualnya jangan tuh jang bulan puasa bah ya baju geus dibelikeun abah mah calan geus belikeun lah gabah dijual bae kukulanya atuh kumaha sia bae geus mah pager jasa dijual taton kabeh geus tuh beuh anak aing mah meulikeun bager jasa baju hideung jalana hideung geus deui bageurna ai biasa gabah ka mana dijual punya ada saton eta si nu edan bapana teh anakna coba yo tuh gak ngeunakeun ka bapa teh kos kitu urang mah bisa da kos kitu teh mah ojol leuwih teuing da mah tah ieu silaturahim nomor katilu dulur awewe sebab dulur awewe mah kadang-kadang ditoler-toler pan ku salakina kurang dibere ku salakina urang boga milik lamun urang nuturkeun Kangjeng Nabi dulur awewe tiheulakeun kakarak dulur lalaki kabelah dituna summa adnaka sok saha nu kurang dibere kakarak kabatur zawil qurba silaturahim melalui beberean belah dina urang teu bisa beberean teh boga ge tanaga dulur urang ngabutuhkeun tanaga emak urang heula bapak urang kakara kadulur kakara kanu sejen wawasan emak urang butuh penerangan wawasan ka emak heula ka bapak heula kadulur awe kadulur kakara kanu sejen urang nuturkeun Kangjeng Nabi mah rapi ieu mah jauh dek dikiriman hese dan lain sebagainya atau urang teu boga cukup baik alamatul hayat nyieun surat mun kuari mah meureunnan SMS teu boga HP na ge aya jelema tatanggana atur salam ka adik kulanya bejakeun alhamdulillah kakak di dieu saralamet sararehat
ieu mah atur salamna bae can waka boga kikiriman datang ge moal waka lantaran keur ada darurat salamna bae jeung doana masyaallah ieu lah silaturahmi antas silaturahimah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tah ieu teh urang sanggeusna digolerkeun di jero kuburan eueuh nu milu ka jero kubur iwal ti amal yatba'ul mayit salasa nu nuturkeun ka mayit tilu nomor kahiji ahlina kabeh milu bapak ma dulur anak incu tapi balik deui nomor kadua maluhu hartana kabeh milu mun boga mobil kadang ka kuburan tapi balik deui nu hiji wa amaluhu milu jeung urang ka jero kuburan ketika geus aranggeus kubur baralik urang didatangan ku malaikat munkar nakir bakal ditanya nu ngajawabna adalah amal urang persiapkeunlah ibu-ibu bapak-bapak jang jawaban di jero kubur nu urang hirup moal lila deui isu pageto minggu hareup bulan hareup pasti jasa nu hayang nu embung pasti maut bakal datang nu sadar nu teu sadar paeh bakal jadi bae nu mantap urang hati-hati ti ayeuna nu boga qodhoaneun salat lalaunan qodhoan nu boga qodhoaneun puasa lalaunan qodhoan nu kira-kira aya harta encan kazakatan geura kaluarkeun zakatna rapihan awak urang mujalasahlah jeung ahli Allah ririunganlah jeung ahli Allah saminggu sakali ngaji ka ahli Allah ngaji ka jelema nu geus wawuh jeung Allah di mana bae lantaran eta bakal nulungan jaga di akhirat ketika orang kesulitan ahli Allah mah pan begitu titah ka sorga nyana neangan heula muridna moal waka ka sorga mun muridna encan kadeuleu ngahiji ngagulung nyana maka jeung pandeui nu penting salamet kabehan lamun engke urang teu ngahiji jeung ahli Allah deuk saha nu nulungan urang ngahiji jeung tukang ngaduk kotok mah di ditu sia kumaha ieu beng kumaha makan rasa sia atuh aing deui bandarna waduh ya tuh atuh urang memang di ditu lagi kieu meureunnya tuh ngan atuh pen panas di neraka teh da ieu sing hade kudu nu bisa di dunia dia butuh tutulung nu nulungan di akhirat ge kitu kae tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ngan nu sabenerna mah di luar dugaan ulah manis ngomong baik malam Kemis urang ngajak kakak Haji Agus di Cikarang Haji Mamin di Cikupa Haji Pendi di Pondok Haji Rosidi di Ledug Adang Banser diajak kukula orang tahlilan ke Mangkarta lantaran orang akrab biasa hayu diperkirakan kukula mah paling ge 50 atau 100 barang jol datang ka dieu loba jelema isi jelema teh juri jekuranya loba apa loba jadi di luar dugaan teu aya pikiran ngaji ceramah kieu teu aya tahlilan selesai baik tapi dikersakeun ku Gusti Allah seperti kieu nah ieu mah hiji urang eling-eling ka Mang Ata maut berarti ulah ge bakal maut dua salila hirup urang di alam dunia horeng hijian teh jeung orai jeung kala jeung bayaung sing hade supaya salamet nomor katiluna nu ku urang tadi dicaritakeun urusan hukum-hukum bakal mawa dampak ka akhirat mawa seuneu masing-masing sanajan ke di akhirat di nerakana bareng seuneuna beda si ieu mah panas si ieu mah setengah si ieu mah setengah tergantung kumaha amal perbuatan di dieu. Urang doakeun terakhir mudah-mudahan Mangkarta dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere naimul qabri ku Gusti Allah jeung karuhun-karuhun urang khususna urang dieu bapak-bapak urang emak urang tetangga urang anak urang mamang uang nunggus maraot mudah-mudahan dihampura dosana ku Gusti Allah dicaangkeun kuburanna tur dilegakeun dibere kasenangan kubur ku Gusti Allah urang anu can maot ketika maot mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah doa anu kadua lantaran aya nuju bulan pamajikan Mansur murang doakeun mudah-mudahan aya dina
kasalametan, disalametkeun nu ngandungna, disalametkeun nu dikandungna, dijadikeun hamba Allah anu manfaat fi dunya wal akhirah. Bi barakati ubil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apunten tina samudaya kalebatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.